nisaikum. Terus warubaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati taqatum bihinna. Fa illam takunu taqatum bihinna fala junaha alaikum. Terus kali itu wa halaiku abnaikum allati maladina min aslabikum. Dan ditakun jihad musyawarah sama rilis jihad asab, jihad rodo, enak katilu bagian yang ditakun mahram di jihad musyawarah pernikahan. Ini pernikahan. Baik wa ummahatun nisaikum. Ummahatun nisaikum. Nanti manggesnya. Sitina jihad rodo tah 7. Ya jihad susun. Ayeuna di jihad musaharoh hiji ummahatun nisaikum indungna pamajikan anjeun atau awewe ya indungna awewe lah pamajikan indungna pamajikan ya nah itu awewe tak indungna nama erek tina jihad nasab erek tina jihad susun ya erek ti jihad nasab atau di jihad noto atau susun sanajan pamajikanna can didukul karena ijam wae artinya disesah tapi acan di gawean indungna pamajikan atau indungna indung pamajikan atau indungna indung pamajikan ninina pamajikan uyutna pamajikan urang itunya tak pamajikan nama erek enon indungna pamajikan nama erek ti jihad nasab atau ti jihad rodo maksudna berarti awewe anu nyusuan pamajikan urang tanya itu kan termasuk mahram dalam awewe anu nyusuan pamajikan ulama indung pamajikan ti jihad rodo ti jihad susun ya ngerti nah. Sanajan kakara akan hungkul jadi rumusna nikahul banat tahrumul ummahat nikahul banat tahrumul ummahat akad jeung anakna otomatis indungna mahram beda jeung sabalikna dukhulul ummahat tahrumul banat
Beda deui lamun misalkeun kawin jeung indungna. Ari acan didukul mah indungna. Kaci indungna dipegat kawin ka anakna. Da ngadukul indungna kakara anakna jadi mahram. Lamun kakara akan mah kakara akan dukul jeung indungna misalkeun eta kawinan jeung indungna teh akan gitu tah. Ari geus ieu teh pikiran teh boga ka anakna nempo budak. Lah mun teu tulus lah kawinna ditalak deui. Kawinna ka anakna kaci teh pada teu bareng. asal can didukul. Lamun ka anakna nama kakara akan unggul oge eta teh Bisa. geus jadi mahram itu. Jadi dia sanajan pamajikan tata candi pokoknya mah indung lah pamajikan nya dek ti jihad susun dek ti jihad terus kaluhur ka ditu indungna indung pamajikan indungna indung pamajikan gitu. Sanajan pamajikan cara eta ti jihad musyawarah itunya. Terus kadina teh eta eusina tina ummahatun nisaikum. Terus waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Nu kadua anak tere. Anakna pamajikan urang. Lainnya kawin karangda bukan anak malah boleh. Anak tereng ngaran lain. Anakna pamajikan. Lain ti urang. Aya ti urang mah kana eta geus dijatnasan. Anakna pamajikan urang anu geus didukul anu mana pamajikan teh geus didukul maksudnya tadi nya anakna pamajikan anu mana pamajikan teh geus didukul anakna jadi mahram lamun can didukul mah anak can jadi mahram kaci teh ngan teu meunang dihijikeun engke tihijab wa anta jama'u bainal ukhtain ge karena Pagakala indungna. ya kudu dipagatala indungna teh kaci indungna ongkong anak ongkong mah Dikandung lah istilahnya. walaupun indung mah teu didukul teu kaci ya jadi anak tere lah anak tere anu mana indungna teh can anu geus didukul itu jeung terus ka handapna anakna anak tere lain berarti incu pamajikan urang Eta mah mungkin aya kejadian model kitu mah nya. Lalaki nang di sekolah ka anakna ngora kana anak teh. ya loba loba itu nya pokokna mah di mana-mana kawin ka indungna geus didukul otomatis anakna teh mahram terus ka handapna teu nya mantap jadi dia non waroba ibukum teh non urusan awe diurus alati jurikum anu aya dina pengurusan aranjeun kabeh jadi mun urang mah anak tere itu nya min nisaikum ti pamajikan Kurang ti pamajikan alati dakhaltum bina anu geus didukul indungna. Fa ilam takunu dakhaltum bihina fala junaha alaikum lamun indungna can didukul mah teu nanaha kawin kan anakna ka anak pere tapi asal dipegat heula indung kena bereskeun deui indungna nya. bereskeun heula Bereskeun heula indungna.
toa kawin. Ya. Gitu. Jadi tadi aya dua ieu nu can didugul jeung nu geus didugul. Lamun can didugul bereskeun heula indungna. Lamun geus didugul Ya teu bisa geus jadi omah. ya bereskeun heula. Kecuali bereskeun deui indungna heula bareng. Ya teu bisa walaupun geus pepegatan jeung indungna anak angger jadi mahram. Oh, gitu teu bisa dikawin jeung anak. Nya teu bisa. Lamun lamun Oh geus iya. indung. Ya. Kawin ka awewe na boga anak parawan. Ya. Ai geus kawinan ka indungna. Kala ijabah. Ya kakara ijab bae. Pas nempo anakna utus lah aing meninggal ka anak maneh itu tah. Anak Gede dikaekeun deui beureunya. dan ditalak ka indungna. Kawin ka anakna kaci. Lamun kumaha misalkan geus kawin ka awewe nya boga anak parawan eta awewe teh. Nah, urang teh kawin ka dinya geus didukul. Ai geus didukul teh dipecat pamajikan teh eta anak tere teh angger mahram. Gitu. Kalau sabab indungna geus didukul. Kapan eta tah dukul rumahan tarumul banget. Bangor. Ganti. Jadi di Pailam takunu dakhaltum bihina fala junaha alaikum. Lamun can didukul mah itu kajen anakna. Ya. Terus berarti secara otomatis lamun indungna pamajikan itu berarti sabalikna pamajikan bapak indung tere. Ya, pamajikan bapak eta oge jadi mahram. Alih. Ya. Bener tuh? Ya, berarti nya dina masalah bapak batalan dulu yang teu batalnya. Ya, pamajikan bapak berarti indung tere dalam kurung nama. Indung tere. Indungna pamajikan bapak. Ini tere. Tanya, eta oge henteu? Eta oge jadi mahram. Tanya. Kita ayeuna modelan dina munggah haji nya. Berlaku teh modelan kita. Dia eta mah formalitas nu kitu mah. Si itu dihijikeun jeung si itu geus padu bae. Disebutkeun eta teh dulurna pada amal lain. Eta mah baheula kupeda lamun aturan Arab Saudi lamun awewe kaluar eta kudu jeung mahramna. Jadi dieukeun atawa jeung rombongan bisa kana mah jeung rombongan oge teu jeung mahramna. Jadi padu bae disebutkeun ieu ngamahram ka dieu, ieu ngamahram ka dieu. Di situ aya hukumna gitu, hukum Islam. Nya memang kitu. Ari dina aturan mah itu jangan baheula awewe teh teu meunang kaluar kecuali jeung mahram atau jeung salakina jeung ya Arab mana laki tinggal di awal teh morongos. Eta supir enggak ada orang Morongos teh sewot teh morongos. ayam. Lain morongos sewot. Ya ada yang tinggal nanti mama tahu. Orang Indonesia oke. ya tanya. Terus wahala ilu abnaikum alladzina min aslabikum. Nah, ya mah wahala ilu abnaikum pamajikan anak aranjeun kabeh nu mana anakna teh anak asli Minantu. nya minantu berarti nya. Tilu pamajikan anak antara
kamari dicaritakeun kabeh eta mahromna takbid teh salilana model ieu pamajikan anak ya berarti minantu anak kurangna geus pepegatan itu eta teh angger kurut pamajikan anak teh eta teh angger mahram mantan minantu mantan mitoha teh jadi angger hukumanana da ari mitoha teh dina hukum sarua jeung indung itunya sarua jeung indung sarua jeung bapak dina hukum terus minantu sarua jeung anak gitu dina perlakuan ada dina ieu hukumna mata angger non mitoha sok sadajan pamegatan jeung anakna angger jadi mitoha ya angger mun sasana mah teu batal nyebut urut pitoha entong nyebut kurut mitoha Nah, modern indung bae jadi indung eta teh berlaku pikeun ka minantu awewe minantu lalaki. Gitu minantu lalaki berarti lamun ieuna awewe berarti salakina anak urang. Itu nya lamun urang awewe. ya Gitu. Seperti yang indung ka minantu lalaki, nah ka minantu orderna lalaki, nah sarua. Nya sarua. Itu ngan digambar lah ya lalaki sabab lo kudu ngajina lalaki bolah dina lalaki. Tah eta ti jihad non musyawarah permitohaan. Tapi ti jihad nasab, ti jihad rodo, ti jihad musyawarah eta takbid kabeh. Terus kadieuna larangan teh deui wa an tajma'u bainal ukhtaini ila ma qad salam. Temenang ngumpulkeun antara dulur dua. Ya pokokna mah gitu teu meunang kawinan ka anakna teu meunang kawinan ka adina salagi kawin keneh ka lanceukna gitu. Rakus berarti. Lamun erek kawin ka adina lanceukna kudu dipegat heula. jadi ulahnya dong Dua jeung lanceuk lah Indung jeung anak teu meunang. Da kumpul lamun indung jeung anak mah eta mah tadi kitu meunang. Tawin kumaha tah. Si andung kaopatan tapi anggar adi lancuk kaopatan. Ila maqad salaf terkecuali zaman jahiliyah baheula mah eta teh usum kitu teh. Jadi misalkan adi lancuk teh dikawin kabeh gitu tah geus kitu turun ayat ieu kumaha ieu cenah geus kapalang teh dia boga anak di nya geus kajen anu geus mah gitu ngan mulai turun ayat ieu teh tah ari nu teh jihad jamu mah eta mah non berlaku nanti sementara sehingga lamun mahramna teu takbid sementara di mana-mana pantal kulit angker batal wudu. Terus oratna siga ajnabi. Itu kadenya. Jadi model urang jeung adi awewe pamajikan urang. Itu angker kudu hati-hati, hukumna ajnabi keneh. Mahram teh haram dikawin salagi kawin ka lanceukna ari masalah oratna masalah pabatalan wudu nu karitu itu siga ajnabi siga deungeun-deungeun kadekahan kudu hati-hati ieu kitu nya di pamajikan ka naon disebutna teh adi beuteung sarojeng deungeun teh nya nyarojeng deungeun mata kade ieu termasuk naon ngaran teh nu lamun kieu
Ya. Ieu salakina, ieu pamajikanana kawinan, ieu boga anak lalaki asalna teh, ieu boga anak awewe. Tah ieu anakna misalkan ieu jaos. Salaki, ieu jaozah. Pamajikan. Tah ieu teh Ibnu Jawas misalnya. Nah, iya bintul Jaujah misalkan. Bintul Jaujah. Jadi si awewe na bawa anak awewe, si lalaki na bawa anak lalaki. Nah, ngaranna naon? Nyalain adik. Ayah adik ipar mah anak bibi katanya. Adik ipar mah. Hah? Dulur pateterean. Nah, ieu teh eueuh dina daftar itu teh kade. Ieu teh lain mah ya bisa kawinan. Jadi jelas nama berenang indung anak pamajikan, jeung anak urang. Anak pamajikan jeung anak urang. Bisa kawinan? Bisa kawinan. Dan berkaitan mahram bapak jeung ibu. Tentu di mana ieu lah. Dulur beda itu beda bapak. Kumaha? Mun akadna duet bareng teh saharita. Ya kajeun. Dijikeun teh. Bapana boga ka indungna, anakna boga ka itu. Nya tamarada pantes nongorot jeung nongorot, nongora jeung nongora. Nya indungna jeung bapana kawinan, anakna jeung anakna kawinan. Bareng dikawin ayam jawabanna. Ideal. Sakalian Iya itu asal tapi kayak iya ditinggalin deh nya tapi kan eueuh dina daftarnya. Tah ieu teh nu kudu hati-hati ieu sering ieu teh ieu jeung ieu cicing saimah padahal eta teh lain mahram. Pagiling bisik nang sagala rumahan. Itu tah jadi nu sering ieu teh nu kahade teh jeung adi beuteng nya jeung adi beuteng eta teh sok kadang-kadang musaimah keneh pagiling gisi kitu kieu jeung mitoha mah eta mah mahram ngan eta jeung adi beuteng angger kudu hati-hati masalah oratna masalah sagala rupana kudu hati-hati sabab eta mahramna henteu takdim ya terus lamun ieu kitu sarua dulu tapi misah indung misah bapak Ini anak pateterean berarti. Bes, gimana? Pamajikan mitohana loba berarti anggar mahram. Ya anggar. Lamun pokoknya mati pamajikan mitohana loba nya anggar mahram. Misalkan teka saurang teh urutanan teh gitu. Pokoknya pan eueuh urut mitoha. Urang teh kawinan teh 12 kali. Berarti mitoha teh 12 tah. Eta teh mahram kabeh. Itu ya. Atas. Aslah. Sadaqallah. صلوا على النبي